Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna dinten ieu? Mugia hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Hayu, urang ngamanfaatkeun sesi diajar urang. Hayu, urang tingkatkeun deui sumangat diajarna. Alhamdulillah, ayeuna tiasa tepang virtual sareng ibu dina pengajaran bahasa Sunda kelas 4. Ieu pengajaran bahasa Sunda teh bakal ngaguar ngeunaan tanda baca koma. Tiasa diuninga oge ku hidup sadayana dina buku Midadami kelas 4 kaca 25. Kalayan nyebat bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Hayu, urang kawitan materi pengajaranana. Satu acanana diajar langkung tipayun. Hayu, urang ngadoa babarengan. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Cobi, naon anu urang palajari kamari? Leres, kamari urang diajar nyusun kalimat stiker. Nah, dinten ieu masuk ke pengajaran 2 nyaeta hemat energi. Kompetensi dasar 3.2 mikahartos teks argumentasi sederhana ngeunaan salawasna ngahemat energi. Teras 4.2 nyaritakeun eusi teks argumentasi sederhana ngeunaan salawasna ngahemat energi. Saatos beres diajar materi dina pelajaran ieu, murid dipiharep tiasa mikahartos teks argumentasi sederhana ngeunaan salawasna ngahemat energi. Teras tiasa nyaritakeun eusi teks argumentasi sederhana ngeunaan salawasna ngahemat energi. Tiasa diuninga ku sadayana. Nah, materi ayeuna nyaeta tanda baca koma. Hayu diajar tanda baca koma. Naon tanda baca koma teh? Nah, leres. Tanda baca koma mangrupikeun tanda baca anu katingalina sapertos tanda petik tunggal, tapi ditempatkeunana di handapeun teks. Cobi, iraha ngagunakeun tanda baca koma teh? Tanda baca koma dipake pikeun misahkeun hiji kalimat majemuk anu sami sareng kalimat anu sami anu dipiheulaan ku kecap sapertos sareng tapi. Contohna, kuring ngagabung kana Google tapi henteu nyambung. Penggunaan tanda baca koma nu kahiji dipake dina pertengahan kalimat. Koma sering dianggo di tengah kalimat. Tanda ieu umumna dianggo antara elemen dina detail atanapi angka. Panempatan koma aya di tukangan kecap anu nuturkeunana. Salaku contoh sapertos ieu. Sinta ngagaleuh uyah, gula, rasa, sareng cuka di toko anu aya di gigireun. Anu kadua, kanggo babanding kalimat. Dina pembentukan kalimat, babanding koma oge ngagaduhan peran anu penting. Koma dipake pikeun misahkeun hiji kalimat anu sami sareng kalimat anu sami salajengna.
anu dipiheulaan ku kecap sapertos tapi sanaos kumaha oge atanapi tapi salaku contoh acara eta dipikaresepeun pisan tapi eta ngarugikeun pemirsa di sakurilingna. Salajengna anu katilu tanda koma kanggo misahkeun anak kalimah jeung indung kalimah. Salajengna koma dianggo pikeun misahkeun klausa sareng klausa utami upami klausa miheulaan klausa utama. Salaku contoh upami tempatna cekap ageng urang bakal nganggo tempat eta. Terus contoh nu kadua kusabab dari parantos sakola anjeunna bakal mupohokeun ameng. Penggunaan tanda baca koma nu katilu dipengker kata penghubung antar kalimah. Nah, koma dipakai saatos kecap atanapi ungkapan panyambung antara kalimah dina awal kecap. Kecap atanapi kecap kumargi kitu malih sanaos kitu sareng acan. Nah, salaku contoh janten langkung sae urang jalan gancang-gancang. Salajengna penggunaan tanda baca koma kanggo pamisah tanda kutip langsung sering aya dina bentuk paguneman dina buku. Koma dianggo misahkeun kutipan langsung tina bagian kalimat anu sanes. Salaku contohna mamang nyarios upami lempang di sisi jalan kedah hati-hati. Nah, atos uninga sadayana, atos ngartos sadayana. Alhamdulillah upami atos ngertos. Nah, ayeuna masuk kana pancen 5. Barudak larapkeun tanda baca koma dina ieu kalimah. Nu kahiji, solar premium jeung minyak tanah teh kaasup bahan bakar minyak. Anu kadua, mida mah keur bungah, gilang mah keur sedih. Nu katilu, lantaran dami gering manehna teu sakola. Anu kaopat, jadi ulah ngahurungkeun lampu berang-berang boros listrik. Anu kalima, KHD ulah nyabak kabel eta bisi kasetrum. Anu kagenep, di dapur imah mida aya blender, mixer jeung kulkas. Anu katujuh, balik sakola dami mantuan Bu Teti masak. Nah, kerjakeun ya barudak. Nah, cobi kasimpulan naon anu ti pangajaran tadi. Leres. Tanda baca koma mangrupikeun tanda baca anu katingalna sapertos tanda petik tunggal, tapi ditempatkeun di handapeun teks. Koma dipake pikeun misahkeun hiji kalimat majemuk anu sami sareng kalimat anu sami, anu dipiheulaan ku kecap sapertos sareng tapi. Kahartos ku hidup sadayana. Alhamdulillah upami kahartos mah. Hayu urang ngarefleksi pembelajaran ayeuna. Nah, cobi aya anu sesah tina pangajaran ieu? Alhamdulillah upami teu aya mah. Mudah-mudahan ngertos kasadayana nya. Nah, naon cobi manfaatna tina materi ieu? Leres. Manfaatna tina materi ieu urang tiasa nempatkeun tanda baca koma dina kalimah. Leres. Alhamdulillah upami sadayana ngartos. Sateu acanana ditutup pembelajaranana. Hayu urang sadayana ngadoa sasarengan doa saatos diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, hatur nuhun, mugia pembelajaranna manfaat kanggo ka urang sadayana. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hatur nuhun, pesan ibu hidup tetap semangat. Terus dijagi kesehatanana, teu kenging hilap, nganggo masker, ngawasuh panangan, nyingkahan balarea, kurangan mobilitas, tuang-tuangan anu sehat, olahraga anu cekap. Nah, ngartos kasadayana barudak. Alhamdulillah, mugia urang sadayana dipasih kesehatan, mugia urang sadayana tiasa ditepang di pembelajaran salajengna. Tah rupina kitu pangajaran waktos ayeuna, mugia anu dijentrekeun ku ibu tiasa dipikahartos kalayan hidup, tiasa diajar deui anu langkung daria di bumi sewang-sewangan. Hatur nuhun kana parhatosanana, hapunten kana kakiranganana. Pangajaran bahasa Sunda dina waktos ayeuna cekap dugi ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.